Mamah Bapa dina rangget ayeuna anu kapinuh ku kabagjaan tur kaikhlasan teteh sareng aa pantos resmi jatuk rami di isenan mamah apa hatur rewu nuhun mamah apa anu saageng-agengna katampi kanyaah kadadeuhna tinu janten sepuh ka asa teteh sareng aa hatur rewu nuhun mamah apa tos ngadik ngadidik teteh sareng aa ti ahli tugi kawangkit ayeuna mamah hatur rewu nuhun anu saageng-agengna beral teteh didoakeun ku apa sareng ku apa sareng ku mama pamugi sareng teteh dijantankeun keluarga anu sakinah mawadah sareng warohmah amin ya robbal alamin. Sumangga teteh tiasa disun panangan mamahna yen saestuna doa indung mah tan wates suangeuna dugi ka iraha wae nanging sing emut teteh ulah rek ulung-ulung kemalunggong kanu jadi indung alang-alang cumantaka kanu jantan bapa sabab indung teh tunggulna rahayu bapa teh tangkelna darajat indung anu ngandung bapa anu ngayuga. Sumangga teteh disun kadua ibu bapakna mangga dirangkul mama sareng apana teteh didoakeun mugia panjang yuswana sehat sapapaosna sabab indung teh tunggul rahayu bapak mah tangkal darajat indung anu ngandung bapak anu ngayuga mangga tiasa disun sirah mama apana teteh mangga sepantosna disun panangan mamah sareng apana ayeuna tiasa ngalih kapangkonan mamah sareng apa mertua sumangga teteh. Sumangga teteh tiasa nyaketan mamah sareng apa mertua mangga teteh tiasa dicepeng panangan mamah sareng apana mamah apa hatur rewu nuhun anu saageng-agengna dina danget ieu anu pinuh ku kabagjaan kalayan mulus rahayu berkah salama hatur nuhun mah apa kana kanyaah apa sinareng mama tapi abdi sareng janten kulawarga mamah sareng apa ulah rek disasaha nuhunkeun arahan mamah sareng apa pami abdi aya dina jalan anu salah nuhunkeun pangdoana sirang ridona pamudah-mudahan sinareng teteh janten kulawargi anu sakinah mawadah tur warohmah amin amin ya robbal alamin. Mangga teteh tiasa dirangkul mamah sareng apana tiasa disun panangan sumangga teteh tiasa ngalih deui calikna ka kursi anu paling tengah gitunya salajengna nyaeta aya acara huap pelingkung ieu bapa sadayana yen aya huap pelingkung teh sanes ngandung harta suapan pamungkas tinu janten sepuh kamurang kalihna nanging ieu teh huapan kadeudeuh kanyaah tinu janten sepuh kamurang kalihna sumangga apa mamah tiasa nyaketan teteh sareng sumangga teteh posisi calikna nyerong ka mamah sareng apa teteh calikna tiasa nyerong ka mamah sareng ka apa teteh sumangga sumangga mama apa ayeuna tiasa nyendak nasi punar atau nasi koneng sakedik ewang gitunya sumangga mamah tiasa nyandak kedik salit ewang
Mangga mama sapanah nyanda tiasa ditempel dina lembay aa sareng tetehna. Mama ditempel heula dina lembay atanapi bibir teteh aana sumangga. Ditempel mama tangan katilu tiasa dituang sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Tuang mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Teteh tiasa disun panangan mamahna. Sumangga hatur rewu nuhun mama anu saageng-agengna katampi kadeudeuk kanyaahna. Sumangga ayeuna tiasa lironan apa nu nyaketan aa sareng teteh mamahna tiasa mundur ka pangkar sakadik. Sumangga tiasa ditempel dina lambay aa sareng tetehna tangan katilu tiasa dituang sasarangan. Siap. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiasa disun panangan apana aa teteh hatur rewu nuhun apa anu saageng-agengna katampi kadeudeuk kanyaahna. Atos cekap apa teteh aa mangga tiasa linggih di kursi anu tadi apa mama. Sumangga enak kantun babak rebutan aa tetehnya. Sumangga tiasa calikna papayun-payun sareng aa teteh. Nah panangan kenca atanapi tangan kirina silih pegangan saling cepengan. Nah gitu panangan katuhuna tiasa diacungkeun ka luhur. Aba-aba aya di abi mohon siap tangan katilu tiasa direbut mangga. 1 2 3. Alah kenging tetehna. Teteh dibagi 2 gitunya. Yen pamitos rumah tangga mah kedah silih gitunya. Ulah sok pabedang-bedang gitunya silih gitunya. Mangga tiasa dipatuang-tuangkeun teteh ka aa ka teteh gitunya. Siap tangan katilu tiasa dituang sasarangan. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Aa teteh haus. Hawatos gitunya bilih sesegukan gitunya. Mangga tiasa eut heula masing-masing. Mangga eut heula masing-masing sapatosna masing-masing. Tiasa sapatos tadi silih eueutan gitunya. Mangga aa ka teteh, teteh ka aa. Silih eueutanna. Nanging teteh aa ieu teh diseblokeun. Hawatos dibilih baraseuh. Atos teteh aa. Mangga dieueut. Bilih bade eueut deui masing-masing sumangga. Atos cekap. Atau salajengna aya ieu teh pabetot-betot bakakak parawargi sadayana. Yan itu ngandung hartos deui wae nya saur sepuh kapungkur mah itu ngandung simbol. Biasana pami kenging bakakak anu pangageungna biasana gak rezeki nomplok di dinya gitunya. Tapi urang doakeun wae pamugi teteh dipaparin rezeki anu langkung-langkung ageng gitunya. Amin ya robbal alamin. Teteh siap tangan katilu dibetot bakakakna siap. 1 2 3. Betot. Alah kenging saalit kirang tanagana teteh mah rupi namanya. Sumangga anu alitna tiasa dicepeng, anu agengna lepat gitunya, anu agengna disimpan, anu alitna dituang sasarangan gitunya. Mangga ayeuna papayun-payun deui calikna tong wakarobah teteh. Siap. Silih gegelan bade teteh badanten heula sareng ngagegelan bade ka mana ka payun apa atanapi ka pangkar. Siapnya 1 2 3. Kahade salah gegel. Ya Allah teteh teh acan kenging kamerana. Tahan aduh itu raos gitunya. Alhamdulillah cekap. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengna dipungkas ku sawer panganten ieu Bapak sadayana. Mangga sumangga teteh tiasa kapayun sawerna dipayun saur nama cenanya. Perhatoskan ka bapak ibu sadayana bilih bade aya nu mulung sawer gitunya. Tiasa dipayun dina gapura cintana teteh sareng aa sumangga.
Oh, di dieu wae cenah sawerna. Nya palih dieu bae di payun sawerna. Nanging ITE pengumuman ulah ngarusak taman dekorasi ieu Bapak sadayana. Hawatos bilih raksak gitunya. Sumangga Bapak Raurgi sadayana bilih anu bade mulung sawer diantos di payun pelaminan ieu aya anu bade mulung sawer. Anu bade mulung sawer wargina, bibina, uwana, tetehna atunya rayina bilih bade mulung sawer sumangga di payun. Bismillah ngawitan ngedong nyebat asma yang widi muji syukur kayang agung ka Gusti nu Maha Suci Allah nu bae jati ya Allah kabul ijati. Siap ieu Bapak sadayana. Junduk waktu nu rahayu netiwan Sakedapan heulanya diantos. Ninggang mangsa nu utama pasang supaya ngajeni hidup rengsek di kalian rahmat Dawidi. Aminkeun heula ieu Bapak sadayana. Sia etangan katilu mamah Bapak tiasa disawerkeun nya sumangga. Sia hiji dua tilu mangga disawerkeun. Aya keneh kapalih dieu cenah ibu tah acan aya nu kenging sawer ieu di meja VIP tah aya geuningannya. Aya keneh Bapak hajat, Ibu hajat, Pak besan, Ibu besan bilih bade nambihan gitunya kanggo sawerna. Aya keneh rupi namanya anu kertas, anu beureum, anu hejo, anu biru pokoknya namanya aya. Aya geuningannya sumangga tiasa disawerkeun. Aya nu dicandak Ibu sakedahap cenanya nu dicandak heula sawerna. Hawatos Ibu kada tebih nyawerkeunna bilih resak taman dekorasi gitunya kada pengker. Sakadap Ibu ulah rusuh. Oh bewara kanggo sadayana cenanya bilih aya dina koin nomeran eta kenging door press gitunya tiasa dironkeun ka pager ayu. Sumangga perhatosan sakaya deui bewara kanggo sadayana bilih dina koinna aya nomeran tiasa dironkeun ka payun ka pager ayu. Masya Allah ya maur keneh iman dogi wengi jika natanya. Atos Ibu aya keneh ieu Bu hajatna cenah. Atos nanti aja cenanya gitunya. Atas alhamdulillahirabbil alamin puragi sadayana rehna upacara Sunda dikawitan sungkem panganten dipukas ku sawer panganten. Parantos lekasan simkuring asmana astri kuningan nyuhunkeun dihapunten dina sambodaya kalapatanana cago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.